Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Para siswa kelas 7 di mana wae ayana kumaha daramang sadayana. Dinten ayeuna urang tepang deui ya dina pangajaran bahasa Sunda. Materi dinten ayeuna nyaeta perkara dongeng. Yuk urang kawitan. Bismillahirrahmanirrahim. Hayu urang diajar dongeng. Hiji, naon dongeng teh? Anu kadua, naon wae ciri-cirina? Anu katilu, aya sabaraha rupa dongeng? Anu kaopat, sebutkeun contoh dongeng. Dongeng. Dongeng nyaeta carita rekaan atawa fiksi anu ngandung hal-hal pamohalan atawa teu asup akal. Ciri-ciri dongeng anonim, hartosna teu kasebut saha pangarangna. Marupa carita rakyat, eusina teu asup akal, sarta euyeub ku ajen inajen. Ajen inajen hartosna nilai-nilai pendidikan. Papasingan dongeng nyaeta aya dongeng sasatoan sok disebat fabel, dongeng sasakala atawa legenda, dongeng sajarah atawa famuk, sareng dongeng anu nyaritakeun jalma biasa atawa parabel. Tah ayeuna naon wae contoh dongeng nanya? Nu kahiji dongeng sasatoan atawa fabel. Naon eta teh? Nyaeta dongeng anu eusina nyaritakeun ngeunaan kahirupan sasatoan. Tokoh-tokohna sasatoan sarta bisa nyarita. Contona, dongeng sakadang kuya jeung sakadang monyet. Dongeng buaya jeung peucang. Anu kedua aya dongeng sasakala atawa legenda. Eusina nyaritakeun ngeunaan asal usul hiji tempat atawa daerah atawa barang atawa tutuwuhan. Eta lebet kana dongeng sasakala. Contona, dongeng Gunung Tangkuban Parahu atawa sok disebat oge dongeng Sangkuriang. Anu saterasna aya dongeng parabel. Dongeng parabel nyaeta dongeng anu eusina nyaritakeun kahirupan jalma biasa. Contona si Kabayan. Hiji tokoh anu tos kawentar kakoncara salaku tokoh dongeng asli ti Sunda. Ya, persina seueur pisan malitos janten film. Lajeng aya dongeng pamuk. Nyaeta dongeng anu eusi caritana nyaritakeun tokoh-tokoh nu aya dina sajarah. Tempat-tempatna oge sami aya pakaitna sareng sajarah. Tapi benten sareng sajarah. Margi dina dongeng mah, dongeng pamuk mah eta dicampuran ku hal-hal anu fiktif imajinatif. Contona dongeng Prabu Siliwangi. Eta hiji tokoh anu nyaritakeun atawa carita dongeng anu nyaritakeun tokoh mangrupa raja di karajaan Pajajaran, Prabu Siliwangi. Lajengkeun tah ayeuna tos dugi kana pancen ya. Engke aya slide-slide anu mangrupa gambar ku hideup damel jadi hiji carita dongeng ngeunaan buaya jeung peucang. Di dieu aya sakadang buaya ya, calangap mangga. Engke damel kumaha runtuyan caritana. Dina slide kadua. Aya oge engke aya sakadang peucang anu aya di hareupeun walungan. Rek naon nya? Rek nginum tangtosna wae. Tapi sieun luak liuk dukak sieun kunaon tah? Dina slide saterusna naon nu bakal kajadian? Geuningan sakadang buaya jeung peucang geus deukeut nya. Jarakna kumaha tah runtuyan caritana. Saterusna kajadian naon saterusna nu kajadian? Geuningan sakadang peucang bisa kabur nya. Nah, susun caritana jadi hiji carita dongeng sasatoan atawa fabel ngeunaan sakadang buaya jeung sakadang peucang. Rupina sakitu wae pangajaran basa Sunda dinten ayeuna. Hatur nuhun kana perhatosanana. Ulah hilap
rengseken pancena ya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.